Karinding di paling kanan aya Mama Budi, di paling dia aya Kang Ide, di Pengker bagian Jimbe aya Kang Suf, abi pribadi jadi wilujeng tepang tahun kangge komunitas air mugia kapayuna lebih solid, lebih kompak, lebih loyal ke airna, ke komunitasnya. Abi beda nyanakeun kaul hiji mulang tariman. Lawas tinggal nu kamari mapak bagian nu ayeuna tiba heula lain beja mun ayeuna lain carita Duh Gusti anu Maha Suci kuatkeun lampah diri rek mulang ka mana lamun balik ka mana danya nu jadi bapa kadeudeung nu jadi indung lain karuhun nu dipunjung angin Gusti anu agung kasaha mulang tarima kamana balikna sukma tu indung anu ngandung aduh dapat nu ngayuga lampah diri rek mulang ka mana lamun balik ka mana ganya nu jadi bapa kadeudeung nu jadi indung lain karuhun nu dipunjung angin Gusti anu agung kasaha mulang tarima kamana balikna indung anu ngandung aduh bapak nu ngayuga hanya ahli jadi bapa kadeudeung nu jadi indung lain karuhun nu dipunjung angin Gusti anu agung kasaha mulang tarima kamana balikna sukma tu indung anu ngandung aduh bapak nu ngayuga atur nuhun ka para sadayek sadayana terutama kanggo komunitas air salam wanoh di Karinding Sakasadana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.